matak betah tumanina tempat pohara merena laingan ukur cena ngabagjakeun lebet mana ayeuna rame pohara dikuring ku sagara urang teu kedah daerah papanan kanggo salira mata kunyur salalempun mata kiar saja jaga uyur ku catur kamasun kiar carita nu indah bejik pesona jati gede tempatna pohara liburan jadi rame ayo atuh urang palirih pejik pesona jati gede tempatna pohara ayeuna kakoncara pangkukan balarea matak betah tumanina tempat pohara merena laingan ukur cena ngabagjakeun lebet mana ayeuna rame pohara dikuring ku sagara urang teu kedah daerah papanan kanggo salira mata kunyur salalempun mata kiar saja jaga
catur kucatur kamasun biar carita nu indah becek pesona jati gede tempatna parage nu liburan jadi rame ayo atuh kurang palire becek pesona jati gede tempatna parade ayeuna kakoncara pangtukan balarea pagawean udah ider lain maksud nu teu bener dan nafsu mah bisa nguger sabab ngan pamager unggah tempat sok disungsi tapi lain bade aksi ugu aya nu ningali ieu batin hayang ngeusi ulah arek sasangka datara nyen codeka ngan terlengkah diri sugan bisa ngeunaseuhi sok ngomong mun teu percaya rarasaan kesulaya neangan dipercaya sangkan hirup kuring walunya pagawean udah ide lain maksud nu teu bener dan nafsu mah bisa nguger sabab neangan pamager tepat sok disungsi tapi lain bade aksi ugu aya nu ningali ieu batin hayang ngeusi geus make tuluy percaya ka akang pan akang teh dirian pamager lain urari teh bohong ieu teh neng anu percaya kumaha atuh akang itu tanda seueur carita akang teh teu bener ulah arek salah sangka datara nyen codeka ngan terlengkah diri sugan bisa ngeunaseuhi sukomo mun teu percaya rarasaan kesulaya neangan dipercaya sangkan hirup kuring walunya pagawean dari ider lain maksud nu teu bener dan nafsu mah bisa nguger sabab neangan pamager sok disungsi tapi lain bade aksi ugu aya nu ningali ieu batin hayang ngeusi